mesti panggil geus pinasti panggil jeung dua rupa perkara senang berselan jeung bingung saumpama hayang senang gawe urang masing suhur gawe urang masing suhur insyaallah hasil insyaallah hasil asa mutang kepangeran ngadu asih hasil maksud munggu hidup di alam dunia ku kersani nu kawasa geus pinasti bakal panggil suka bunga jeung sedih rupa nu tumibas ka kabeh jalma di dunya sedang patung jeung bingung eta geus tantu kasorangan jeung